Ting harita sababaraha tahun ka tukang teu siga biasana. Jalan nu aya di lemur tempat kuring biasa mangka ngajual baso karasana sepi pisan. Nepi ka jam 8 peuting karek payu 10 mangkok baso nu dijual ku kuring. Kuring terus mapai-mapai lemur. Susukanan aya deui jalma nu rek meuli baso ka kuring. Pas nepi di hiji parapatan, kuring rada bingung. Rek nyokot jalan anu kakenca atawa anu katuhu. Sabab disidik-sidik ku kuring, dua nana jalan eta teh siga sepi. Nya akhirna mah kuring mutuskeun nyokot jalan anu kakatuhu. Karek oge ngaliwatan dua imah, aya hiji awewe make pakaian bodas ngajanteng tina pagar imah bari ngagerowan kuring. Mang, baso. Oh, mohon Bu, mangga. Mang, ngadamel hiji, Mang. Oh, siap, mangga. Sanggeus pesen, eta awewe teh balik deui ka hareupeun imahna. Nya kuring oge langsung wae ngaladangan saporsi baso anu dipesen ku manehna. Sanggeus beres nyiapkeun samangkok baso pesenan awewe tadi, saterusna kuring nganterkeun pesenan baso ka imah awewe eta. Pas nepi di hareupeun pagar, aya rasa aneh keur kuring. Nah, si pagarna beut nutup. Geus kitu kuncina diselotkeun deui. Padahal cek rarasaan kuring mah awewe tadi teh teu muka atawa nutup pagar. Kuring teu loba mikir panjang ngeunaan hal eta. Saterusna kuring muka pagar, nya ge diselot, tapi dah teu digembok. Jadi kuring bisa asuh. Nya kuring leumpang ka hareupeun panto nu kaayaanna nutup. Sanggeus nepi di hareupeun panto, nya lalaunan kuring ngetrok panto eta. Punten, Bu. Ieu basona, Bu. Punten. Sanggeus sababaraha kali diketrok teh eueuh jawaban di jero imah.
tidinya kuring ge rada narikan ngagorowok jeung ngetrok pantona. Punten, Bu. Ieu basona, Bu. Sanggeus kitu mah kadenge aya soran lempang di jero imah. Nu saterusna panto oge dibuka. Kebenaran harita nu buka panto teh hiji awewe anu ngora keneh. Oh, iya teh. Tadi teh si ibu anu di bumi ieu pesen baso ke abdi. Ibu-ibu. Da di bumi ieu mah teu aya ibu-ibu, Kang. Oh, tapi dah tadi mah lebetna ka dieu teh. Keur kitu nu rojo saurang lalaki. Nu pasti nama eta teh salaki ti si teteh nu boga imah eta. Bari saterusna milu nanya. Aya naon ieu teh? Beting-beting kieu malah ribut. Iya ya. Si Akang tukang baso ieu ngajajabkeun baso ka dieu. Saurna tadi aya ibu-ibu di bumi ieu nu pesen baso. Padahal pan di dieu mah ngan ukur urang tiluannya ya. Oh, gitu-gitu wae menira ribut. Nyantos ka dieukeun we basona urang makan ku aya. Mama sekalian bikin hiji deui we nya. Kang, krisis saya hiji deui. Tidinya kuring ge langsung kana roda. Ngaladangan baso anu dipesenkeun ku nu boga imah tadi. Sanggeus beres nyiapkeun, nya kuring nganterkeun pesanan baso ka si teteh tadi. Nu saterusna eta salakina nitah kuring diuk dina kursi nu aya di teras. Bari terus ngajak ngobrol. Emangnya bener Kang? Tadi aya ibu-ibu di bumi ieu nu pesen baso. Tawa buah-buah jajanan akang ngungkul meureun supaya basona dibelian. Ih, laras Kawan naon atuh abdi ngabohong. Pan tiap dinten ge abdi calan teh ka daerah dieu. Isin atuh pami ngabohong mah Emang ciri-cirina kumaha Kang? Nya ibu-ibu we teu sepuh-sepuh teuing sih. Nganggo acuk panjang bodas. Rambutna we ngarumay rada panjang. Terus di mana datangna Kang? Jeung terusana ka mana eta teh Kang? Nya ari sapaninggal abdi mah tadi kaluarna ti bumi ieu teras lebet deui. Tapi abdi ge sempat ngaraos aneh tadi teh. Margi abdi teu nguping ibu-ibu eta muka panto atanapi nutupan pager. Padahal pas abdi lebet ka dieu mah pagerna nutup bari dikoncikeun. Terus deui pas abdi muka selotna ge disada deui lumayan tarik. Oh, nya teu salah sih Kang. Cek warga di daerah ieu ge memang sosok ibu-ibu eta teh sok muncul. Tapi alhamdulillah abdi mah sampai ka ayeuna teh can ngalaman manggihan eta. Maksudna kumaha Nya cek warga di dieu mah eta teh cenah mah jurig anu nyalekan bumi abdi ieu. Nya eta mah saur warga we, tapi da abdi mah sareng keluarga anu calik di dieu can pernah ningali sosok ibu-ibu eta. Oh gitu. Duh, sieun oge nya Nya tuh kudu sieun lah Kang, biasa we. Ngadenge carita tinu boga imah tadi. Kuring langsung ngarasa muringkak bulu punduk. Ngarasakeun kasieun anu lumayan. Sanggeus beres. Nya kuring ge meresan mangkok kana roda. Bari siap-siap rek indit nuluykeun dagang. Bari ngarasakeun kasieun anu kacida. Hayang gerak-gerak indit ti hareupeun imah eta. Pas kuring rek ngadorong roda, kacida kuring rewasna. Awewe anu leungit tadi teh geus aya ngabedega nangtung hareupeun roda. Bari panona neuteub seukeut ka kuring. Nu saterusna eta awewe teh ngadon seuri nyikik-kik mata pikasieun.
Tidinya kuring geus teu walah kaya. Ngarasakeun kasieun anu kacida. Nu saterusna kuring lumpat kabur ninggalkeun roda baso.